sadayana tepang deui sareng sim kuring Cindy Nabila ti Padepokan Beringkawan Raja Garut. Dinten ayeuna sim kuring bade ngurus domba anakna kana petetan sareng bade ngaibakan anjeunna kitu. Hayu kumaha reaksina si petet kami diibakan. Ibakan domba, wahala nyangket. Ibakan ini nggak cari ibak. Atau sambil terus ibak. Dan sebenarnya petet mah kedah sering diurus gitu, kedah apik. Kemarin kan dina pertumbuhan tanduk domba, oge. Sareng anu naros. Bibit anu saya teh kumaha, saurna teh kitu nya. Ku Cindy dijawab saya mah tergantung kana si induk dombana oge kana maksudnya teh karena non namina teh keturunan gitu. Kami hoyong domba anu reng-reng kitunya ya pasti bapak nanti gitu deui. Untuk samena-mena domba biasa lah. Ditaina hungkul ieu. Ih, gagandoyna. Galing. Aduh.
ganjil Mudahan sudah. ini. Bersih sekian cekap. Kenapa? Baju. Cekapnya. Tuh, ke rumah leutik rumah gede nyala tuh we. Apa gelis mereka? Motor we. Asup, Pak. Ya.
asa nu akan perawatan peteti simkuring tos rengsek gitu nya mulai dina diibakana terus di dina tandukna gitu dirawat dibersihan tak acan ketek kukuna engke disusul gitu nya sareng milih aya baraya anu priogi petet atanapi jajalon tiasa kontak person ka simkuring atanapi di DM wae IG-na @sindinabila _LNA_ sarang kanggo pamilon anu bade request next video sindi bade ngadamel naon tiasa di komen di kolom komentar ulah hilap di like, comment, share sareng subscribe.